Kasep Gatot Kaca ulah wah Widya wah nah pada iraha tuh putra panjenengan teh piraku Yai Abimanyu diajengkeun ti payun tapi putra ngadu dipelak wah cobi wah pada iraha aduh abongkena atuh hidup teh satria andalan bangsa sanajan hidup teh kaya anak pemuda kene ngagedur semangat salira Kasep Gatot Kaca atuh aya kitu carana mah hidup kuwa bakal diwidian jadi senopati perang dina wanci peuting ieu bingah marwata suta bingah marwata suta den nira ingkang ngamidanget ya ingkang ngamidanget iya Raden Gatot Kaca kaya anak bunga amarwata suta pingana kagiri-giri waduh wah matur nuwun wah hatur nuwun wah sami-sami Kasep dina waktu ayeuna putra panjenengan Pratos Diwidian memang ieu sawatara anu diatos-atos ku putra panjenengan nya wah putra ayeuna bade mios nepangan kangjeng ibu ya sok pentah heula restuna mangga sok hidup pentah buat dawuh mangga permios wah bra Kasep lo kainira ya lo mundur lo kainira ya lo mundur wewe te milayang rana wewe te milayang rana ukainira ya lo mundur te milayang rana putra panjenengan ieu bingah pisan wah nya sok Kasep Gatot Kaca didoakeun ku wah pilih putra panjenengan tetiasa tepang deui sareng gua pileuyan wah ih nah Kasep ulah sok kitu nyarios ulah sasauran kitu dawuh wah rampung daun tutas pangan tiga kantul pinara bra Kasep singunggul Gatot Kaca Gatot Kaca hebat geningan waspada Kasep begitu acan malain satria atuh Gatot Kaca sok tembongkeun jati diri hidup tembongkeun ka para pemuda nu aya di dunia jasa hidup luar biasa Gatot Kaca Gatot Kaca saparatosna Diwidian ku
Prabu Batara Kresna kalayan di istrenan janten Senopati Pruseta lajeng angkat ka ibuna nyuhunkeun restu supados diwidian ku ibuna lajeng Raden Gatot Kaca maksa tatan-tatan ka Kurusetra luar biasa kaulah dina waktu ayeuna buah ieu demi ngabelaan Angrai Abimanyu Gusti luar biasa para Kurawa ulah kaget ti kaula
Payon katiuping angin hajrah ruruhing puspita sumorgana mengamah kongas tumadoging grana asmara garji teng asmara kacarios si Raden Gatotkaca parantos tatang-tatang kayanana tuna lampah eta ieu di pihak Kurawa anu janten Senopati dina wengi ieu pranyata Adipati Karna sami parantos siap-siap kayanana disarengan ku Adi Mangala kitu kayanana halumampah Adipati Karna Adi Manggala ulah hadir mangga ulah
Mangala. Pamugi Allah ngapanyar nyelangankan sadayana. Wah, dina waktu saya nak, saliklah. Urang rajak panglangunan nyukung saruyunan. Solalelale, Aturakeun pujalan puji dumateng Kang Maha Suci. Mugyang sarilujeng kula sadaya. Wilujeng kula sadaya. Seniman lan seniwati warisan sing para wali. Alon-alon ngamani kepilang sing katebihan. Kepilang sing katebihan. Dodo lele sumilan pasti lele. Ini duduk ini kita mulai aja malu. Kita mulai aja badan saiki kaum sunnah banyak di seni Jawa. Saiki sabaran kombinasi kadai pongan. Kombinasi karo jadi pongan. Prapta kadia wangunan rineka kadia lengera. Prapta kadia wangunan rineka kadia lengera. Den nera ingkang samyana laga Adipatihan disarengan ku Adi Mangala salaku kusirna dina wengi ieu dan nira mangsangan tiga Adi Mangala Allah wayahna cing saricing pagehan cing sanset pagaikan tuh
tingkatkan kewaspadaan. Siapkan ayeuna pasukan. Oke dan dawat ti anu ngiring ania ka Kurawa. Tahu mangga kaulalu. Tak enak sok waspada permana tinggal. Mangga kaulalu. Hayu kurang init ayeuna. Mangga. Kade siapkan. Ayo pasukan. Serius peranyata di Tegal Kulusetra tempat lumangsungna Baratayuda kaya anak perang dulur turunan Kulu dulur-dulur seur anu gugur seur prajurit anu mati tamtama anu perlayak lir pindah kurang maru cing salawok cing cari cilih banting penantingan lir munding rarakitan kuda papasangan perang puket praragara luket perang campuh perang baruku kiwari dina dinten dina wengi ieu parantos dikawitan atuh ti belah pihak ti dua belah pihak kanana parantos siap kaayaanan sakalian tarompet parantos di perang dikawitan